Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikayat jelema anu laporan ka Sayyidina Umar radhiyallahu. Kacaritakeun aya hiji lalaki anu rek ngadeuheus ka Sayyidina Umar. Nya eta maksudna rek nunjukkeun kagorengan akhlak istri atau pamajikanna supaya dipanglereskeun, dipangbenerkeun maksudna teh. Manehna cicing dina deukeut panto bumina eta Sayyidina Umar ngadagoan kaluarna eta keur kitu kadenge kumanehna Sayyidina Umar teh keur digelendeng ku istrina. Ari Sayyidina Umar mah repeh bae manehna ngaleos bari nyarita lamun kaayaan Amirul Mukminin kieu atuh angot aing mah saurna. Kabeneran bae harita Sayyidina Umar kaluar ti bumina ku anjeunna katingali aya lalaki ngaleos. Ku Sayyidina Umar disaura manehna nyampeurkeun terus dipariksa. Naon kaperluan anjeun teh? Jawabna maksud bade nunjukkeun kana kaayaan pun bojo sareng sok ngagelendeng bae ka abdi. Nanging kakupingna ku abdi mah gerwa sarira oge sami. Atuh abdi teh jadi ngaleos bae bade wangsul. Cacak-cacak itu oge kitu. Atuh aing mah. Cek Sayyidina Umar nya tapi kaula mah ngawayahnakeun maneh bae lantaran loba pisan hak-hak anu dipingkul ku manehna, padahal eta teh kawajiban kaula saperti ayeuna teh masa dahareun nyusuhan anak kaula jeung deui manehna teh jadi katentraman hati kaula tina anak roh. Cek eta lalaki, hei Amirul Mukminin, nya kitu pisan pun bojo oge. Cek Sayyidina Umar nya kudu wayahna urang bae da kituna teh sakedeung tara lila. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kateranganna maksudna kade sing salah. Ulah salah pahamnya. Jadi ieu hikayat teu meunang dipake alasan ku pihak para istri atau pamajikan. Ieu jadi saenakna resep ngutu kacarogena teu meunang. Sabab bisi amal sae sang istri teh henteu kapentak nikmat atau ganjaranna di akhirat. Kitu. Kaselep udosa ngariweuhkeun jeung ngajirikeun kacarogena. Jadi bukan berarti ayeuna seenak-enakna suami ka istri, istri ka suami. Jadi saling mengerti. Karena rumah tangga ieu karena tempat tangga netek karaje ini cak hambalan ningkatkeun derajat khususna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak rumah tangga ieu ibadah nu paling dibenci ku iblis sabab ibadah anu pangleulana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.